Hari isuk-isuk mapan besti ngareunah henteu panas Di Tasik mah besti panas wae geus sabaraha poe hujan. Komo ieu abi nu gede beuteung tas mandi ogenan panas we jeung panas. Komo besti lamun tas lohor meni embung we kaluar teh. Hayangna teh besti di imah we ngagoler ranu tiis. Meni resep cenah ngadengekeun si teteh nyarita. Lamun diajakan ngobrol teh cenah rame sigana. Ka dieu ngajakan ngobrol masa ulah ngobrolkeun batur. Tapi sok ramenya besti aya ngobrolkeun batur teh. Astagfirullahaladzim eling. Geus ayeuna mah ningali sayuran ya aya sayuran naon wae. Ari pek teh besti tinggal di aya peuteuy meni barolotot kitu. Hayang ieu teh besti peuteuy tengan sieun ngalahirkeun. Tungtung nama kangkung deui. Kalah kabeuki sare we ngadahar kangkung mah. Tong poho ieu teh besti meuli bonteng da si ayah mah beuki-beuki teuing kana bonteng. Geus ulah dicabakan wae peuteuy mah hayang geragenan. Sok bararingung besti aya barang asakan teh pusing. Ari meuli deungeun sangu asak geragenan ngan sakalieun dahar. Ari masak bingung. Teu karasa besti sakedeung deui bagian untaran teur sakola budak. Besti engke mah ngan teur sakola teh meureun bari ngangais budak. Tah si besti balada sakola. Pan besti sakolana deket warung jadi sok ngarariungna teh di warung. Besti biasa we geuning anu sakolana budakna nu jajana indungna. Budakna mah jajan 5.000, indungna mah 10.000. Jebul tas si ece besti nu sok rame. Sarua eta ge besti keur nyiram. Alus jaba eta mah nyiramna teh barang dahar wae. Ieu we nya besti ari ibu-ibu geus ngariung resep segala diobrolkeun. Sagala dicaritakeun. Hayang diajar cenah kumaha carana ngedit ieu teh besti keur tatanya. Abi ge cek ngedit diajar sorangan rumpa-rampa we. Da geuning besti ari ngedit diajarkeun ku batur mah kalah kalieur. Sok hayu geura besti wang ngararonten resep da. Kegiatan urang sapopoe videokeun daripada mubah besti. Ari kitu mah di videokeun besti lumayan jadi duit. Sok dadah heula besti abi naik mulang heula nya. Sok koream balik besti aya geus ngariung kieu teh da. Tapi itu budak di imah besti bisi leweh neneangan. Tuh besti menang sakeresek ieu teh 50.000-an sakieu teh. Ari pek teh besti balikna tinggal mending geus panas. Aing mah horeang. Heuh nya jelema meni eueuh syukuranana dibere panas hayang hujan, dibere hujan hayang panas. Teu lila besti tah nepi we ka imah teh tinggal geus harudang can nya barudak. Alah besti meni capek ieu teu pira leumpang di dieu ka dinya ogenan. Meni asa bareurat ieu teh besti mamawa awak sorangan ogenan. Assalamualaikum. Ari pek teh tingali besti ngajarongkeng keneh wae. Meni kena libur sakola ieu teh meni can harudang wayah kieu ogenan. Ieu teh abi mah jaba beuteung lapar besti. Untung tadi di warung teh meuli jajanan besti lumayan we jangan ganjel. Beli bolu ieu teh besti mending ngeunah kieu ya Allah geus lapar kieu mah. Teuing kunaon da besti tareh ngalahirkeun jadi hayang wae nu araramis. Coba lapar wae hayang wae ngagiling we bibir teh. Sangkilang ieu awak geus sagede buntelan kadut ogenan. Sameme hamil teh besti 62 kilo eta ayeuna geus 68 kilo. Pikeun bae nya besti nu penting mah utuhna sehat. Ieu teh nu jajan teh besti beuki namahan. Anu tadina anak hungkul nu meta jajan teh ya nama indung ogenan beuki jajan. Mumpung budak sarare keneh ieu teh besti di barang dahar teh nu nyoro besti aya sarare keneh mah. Tapi da tenang besti heuh da indung mah inget itu ge geus pangmeulikeun jajanan mah. Udah geuning ieu budak leutik teh wang huapan heula besti ameh jongjon geus dihuapan mah mesti ngek jajan ogenan jung.